Orang Sunda ge nih sosokan ngomong Indo da urang ge apal maneh teh urang Cipicung nu pindah ka kota so Indo dahar ge jeung asin anjay. Assalamualaikum. Satadina si aku teh ngomong Indo teh ngarasa larea ngarti. Teu sakabeh jelema orang Sunda jiga dirinya. Aya orang Jakarta, orang Jawa Barat, Jawa Timur. Tapi nya heueuh sih aya benerna oge orang Sunda kudu bisa ngabudayakeun bahasa Sunda oge. Nya kitu teh si aku teh lamun ngomong bahasa Sunda teh teu bisa lemes. Di bahasa Indo mah kan bahasana netral teu aya lemes teu aya kasar. Itu modai maneh teh ngarti teu. Nih karek voice over sakali oge kot enggeus jadi netizen. Yap ka dia gerang nganyang urang tuang urang ngariung saaya-aya we keun bae jeung asin oge da nikmat. Mun hayang jeung daging nya mawa we sorangan ti dinya. Ugan we atuh maneh bisa ngadadak lancar bahasa Indonesia. Dek Sunda, dek Indo hayu ku si aku dijabanin. Kan matak disakolakeun ge biar lancar berbahasa. Bahasa Inggris anu teu bisa teh da Indo jeung Sunda mah si aku teh lancar. Kona mah kumaha aku we mau Indo mau Sunda. Kan aku anu buat kontenna. Nu penting mah kalian mah nonton we. Tuh ka tonton sampai akhir nggak suka ya skip. Kitu sanes pamirsa. Tuh kan teu karaos ari bari kukulutus mah beberes ge tereh beres. Bakat meureun kitunya ibu-ibu mah. Nu ditambahan jeung urat targang aya nu sami teu? Sami lah pasti sadayana ibu-ibu ge kitu. Mun beberes bari amak-amakan pasti tereh beres. Gara-gara si modai atuh ye jadi we emosi. Teuh nya motor teh keur kieu teu bisa dihirupan deui jadi we kudu ngadodorong. Jadina teh kaituna teh lapar we. Atos beberesna da atos rengse ayeuna mah kantun makan siang. Soalna energina atos terkuras bieu ku emosi. Dadah.